bintang pakam-pakam medan diwalir di dama-dama geringges data karena alih mapak calon panganten pamagen garapan sanggar seni sekaluwitan esan baga senian subah di kawitan. Payung roago sejamapat anu ganda lugasan simetan mida ia kira papago ia kurang bagian nanti hampura dilelik suki Sinadria kita itu sedih cari itu kan
Aduh. Engap. Aduh, 3 kilo di masker engap. Wayana wa aturan Sampurasun. Bagja temen, mulia temen anak jingrunya anjir. Anu dianti-anti di kamari, dilangangan kasimpangan, ditarung tikun balik sebenarnya tambalan beja su. Anak sing satu bager su. Wake bunga kacida. Kita lantai apa bunga apar wata sudah bunga nak gini-gini wirehna kasupingan ucap arif kita kali rombongan keluarga Bapak Yaya Suhaya kali Ibu Evan Fatimah tinggal di kasepna itu panganten kapan siswa uang bahila uang bahila jika dibilang ayeuna we di sotenna kunaonnya kunaon coba dulu wah bisi ayam mau ngamuk gajah mata jurut ini urus setan mina rupa kewo-kewo kurang parancahan ya iya ai sepuh Mataram gitu teh bismillahirrahmanirrahim curulung cai timpaku barapat di awak-awak cai kisah habisi bondengnya terus kasih itu bondeng awak kasih nyata lagi variasi sini bulan sirapi bila haji kurabul untuk pada bapak pulang-pulang duduk-duduk dengan rahayu yang hari Cinawi Cesa panca tuannya di mana panca tengah di situ kita kita Allah Ta'ala ya Allah kulit waras cukup maklum syuk wateng kesilat dengan rencana jing atuh hayang ngalampeng gila urang sok jing aku naon lah bebas semua mah nah yang kaul yang nikah aduh alhamdulillah sok aduh Gusti mudah-mudahan aki-aki yang mudah aki-aki di paganan berkaya ariman astagfirullahaladzim Gusti sugan temuan wilu mana teh
Ari aki pangahaja ye cek kuring ge tungguan heula kuring nanya euy ka sablon heula Calon. hah si gantinya itu tinggal ini ya Allah ieu teh hasil di salonnya Gusti Nu Agung eta teh beungeut para patang Ai kieu dedek teh naon sia dedek kunaon teh? Astagfirullahaladzim dedek naon ada sia dedek Lesti Lesti teh gawas kieu ieu tong kieu deui ka kuring teh ieu teungan haja meninggalkeun ari aki atuh ai sugan teh moal milu tanda katinga lah kita nungguan bila nah harunya pengantin ieu badak mangkat berarti bila ya gitu ya tak ayeuna mah meureun ulah loba teh sepak api gulun jambu tambah buah tambah berat bisi panggulu datang kena urang papakin we di pengantinnya acarana masih panjang itu hayu aki hayu gandong atuh ya